Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna dinten ieu? Mugia hidup sadayana aya dina kaayaan sehat. Hayu, urang ngamanfaatkeun sesi diajar urang. Hayu, urang tingkatkeun deui sumangat diajarna. Alhamdulillah, ayeuna tiasa tepang virtual sareng ibu dina pangajaran basa Sunda kelas 4. Ieu pangajaran basa Sunda teh bakal ngaguar ngeunaan nyusun kalimah stiker. Tiasa diuninga oge ku hidup sadayana dina buku Midadami kelas 4 kaca 23 dugi ka 24. Kalayan nyebat bismillah, bismillahirrohmanirrohim. Hayu, urang kawitan materi pangajaranana. Satu acana diajar, langkung tipayun. Hayu, urang ngadua babarengan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Nah, mugi Allah masihan kamudahan ka urang sadayana sareng materi anu dipelajari ku urang sadayana tiasa bermanfaat ka payuna. Amin ya rabbal alamin. Cobi, naon anu urang pelajari kamari? Leres, kamari urang kantos diajar mitenan stiker anjuran hemat energi. Ayeuna urang bade diajar pangajaran 2 hemat energi. Kompetensi dasar 3.2 mikahartos teks argumentasi sederhana ngeunaan salawasna ngahemat energi. 4.2 nyaritakeun eusi teks argumentasi sederhana ngeunaan salawasna ngahemat energi. Saatos beres diajar materi, murid dipiharep tiasa mikahartos teks argumentasi sederhana ngeunaan salawasna ngahemat energi. Teras tiasa nyaritakeun eusi teks argumentasi sederhana ngeunaan salawasna ngahemat energi. Ngartos sadayana? Nah, cobi naon stiker teh? Leres, stiker mangrupikeun medium informasi visual dina bentuk lembaran alit atanapi plastik anu tiasa ditempelkeun. Stiker anjuran hemat energi. Anjuran hemat energi diantaranana bisa ditepikeun dina stiker. Contohna jiga kieu. Pareuman lampu upami atos teu dianggo, kirangan nganggo kendaraan bermotor. Teras tutup keran upami teu dianggo, pareuman komputer upami teu dianggo. Jeung masih seueur keneh anu sanesna. Nah,
ayeuna urang nyusun kalimah stiker. Hidup oge tangtu bisa nyieun stiker anu eusina ajakan ngehemat energi. Di handap aya contoh peristiwa anu ku hidup bisa dijadikan bahan keur nyieun stiker ajakan ngehemat energi. Teu kudu panjang-panjang, asal kaharti we kudu macana. Terus engke terangkeun deui di mana kira-kira eta stiker teh ditempelkeunana. Upamana wae stiker wawaran perkara ngahemat cai, tangtu moal merenah lamun ditempelkeunna di kamar tidur. Samemeh prak, ilikan heula contohna. Contohna kieu. Agus karesepna main game dina komputer. Lamun keur main game, Agus tara inget kana waktu. Tuluy bae main game nepi ka komputer teh panas. Nah, eusi kalimah stikerna, main game cukup saminggu sakali, hambur listrik. Nah, tempat nempelkeunana stikerna dina luhureun komputer. Parantos jelas hidup sadayana? Alhamdulillah, mudah-mudahan contoh sareng materina atos jelasnya. Nah, ayeuna dilajengkeun ka pancen 4. Nyieun stiker anu eusina ajakan ngahemat energi. Di mana kira-kira nempelkeun stikerna? Nah, nomor 1. Dani lamun indit ka sakola sok poho mareuman lampu kamarna, sok hurung nepikeun ka beurang. Nah, eusi kalimahna teh kedah kumaha? Nah, eusiannya. Teras tempat nempelkeun stikerna di mana? Nomor anu kadua, Wawan ari isuk-isuk resep pisan mandi ku cai haneut. Meh unggal poe kituna teh. Atuh jadi hambur gas. Nah, eusi kalimah stikerna kumaha diisinya? Nah, teras tempat napelkeun stikerna di mana? Nah, salajengna nomor 3. Dewi lamun tas di kamar mandi sok pohon nutup keran. Tungtungna cai teh remen mubah kapiceun. Nepi ka dina bak paranti nampung teh caina saat pisan. Eusi kalimah stikerna naon diisinya? Teras tempat napelkeun stikerna di mana? Nomor 4, unggal indit sakola Hani sok menta dianterkeun kana mobil ku bapana. Padahal Hani teh bogaeun sapeda, tapi tara dipake. Serta jarak ka sakola oge kaitung deukeut. Nah, eusi kalimah stikerna naon eusian? Teras tempat napelkeun stikerna di mana? Teras nomor 5, Rangga lamun lalajo TV di kamar remen nepi ka sarean. TV teh sok terus hurung nepi ka subuh. Nah, kalimah stikerna kumaha? Teras tempat napelkeun stikerna di mana? Kaharto sadayana? Nah, cobi naon kasimpulan tina pangajaran ayeuna? Laras, kasimpulanana stiker mangrupikeun medium informasi visual dina bentuk lembaran alit atanapi plastik anu tiasa ditempelkeunana disesuaikeun sareng eusi kalimah dina stikerna. Hayu urang ngarefleksi pembelajaran dinten ieu. Cobi aya anu sesah tina pangajaran ieu? Alhamdulillah, insya Allah pangajarana alhamdulillah gampil. Mohon hatur nuhun kasadayana. Nah, naon sih manfaatna tina materi anu dipelajari ieu? Leres, materi pangajaran ieu
ngajarkeun ka urang supados tiasa ngahemat energi, teras supados hidup tiasa ngadamel stiker anu eusina ajakan ngahemat energi. Insya Allah manfaatna sae pikeun hidup sadayana. Sateacana ditutup, hayu urang ngadoa sasarengan, doa saatos diajar. Yuk urang ngadoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillah, hatur nuhun kasadayana. Pesan ibu tetap semangat diajarna, teras dijagi kasehatanana, teu kenging hilap kana 5M. Kahiji nganggo masker, kadua ngawasuh panangan, nuka tilu nyingkahan balerea, nuka opat kirangan mobilitas, kalima tuang-tuangan anu sehat. Teras tambihana deui olahraga. Nah, ngartos kasadayana barudak. Tah rupina kitu pangajaran waktos ayeuna. Mugia anu dijentrekeun ku ibu tiasa dipikahartos kalayan hidup tiasa diajar deui anu langkung daria di bumi sewang-sewangan. Hatur nuhun kana parahatosanana, hapunten kana kakiranganana pangajaran bahasa Sunda dina waktos ayeuna cekap dugi ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.